Aduh, dasar barudak puguh keur dipel atuh laliwat ka dieu ayeuna kudu ngepel deui wae. Aduh, aduh, teu budak teu pemuda karpet terus dikeprukan dar kalah ka didinya deui. Kang, naon Kang sare di dia tuh? Tuh, namanya sare gitu mang. Abi teh kiring istirahat, kita bari sakantenan ngantosan lohor. Dari tempat sare ieu mah. Iya dan ke kiring sare abi mangan saukur. Iya bari ngantosan lohor tuh mang. Aya naon atuh mang meuni gandeng di masjid? Sanes kitu, Mama. Iya si Akang geradar ka sare di dieu Mama. Oke. Capek Mama teh bersih. Geus aya nama bersihan WC deui. Ameh tambah capekna. Mangga, Mama. Ya, Punten, Ma. mangga. Akang ti balik mana euy? Terusan abi teh iya teh mama abi teh di Garut mereka Pangandaran. Meuni tepi-tepi pisannya. Biasa touring di mama ya teh. Ini kan resep dengan kena touring. Terusan namanya teh Pameng bade lohor. Keren heula abi teh bari ngantosan lohor teh sakadap di Pameng lohor. Kaboboan ditegor ku si mamang tadi abi teh. Bede. Baru aja kan bobo. Oh, manut di dieu nuhun. Nah, gitu marbot mah galak tapi hatinya flamboyan. Nuhun. Ya sebab pada lohor janten abdas heula panginten kan ke dilajeng deui nya. Rehat na. Izin abi mama bade ngenak kelas sarung dina motor. Oh, gitu. Bade pas ngiring atas. Mangga. Mang Pendil, ka dieu. Mangga, Mama. Manawi, Mama. Aya naon Manawi? Nembe teh mamang ngadenge asa gandeng di masjid. Mohon. Katingali mamang teh galak pisan ka musafir teh. Mohon. Janten enjing deui pami aya anu musafir, aya nu rehat di dieu nya mang. Anu belah ditu belah dieu kangge rehatna. Kitu panginten. Urang kali teh nya ulah digeunggeureuskeun, ulah dicacarek bisi pundung. Kita amunna teh ka masjid deui, amunna ka ditu. Justru lamun loba budak ka masjid, urang kudu syukur. Alhamdulillah. Eta artina nya takmir masjid sukses. Suksesna kumaha? Sukses ngadatangkeun jamaah nya ti sababaraha generasi. Keun wae da budak mah budak. Urang kudu dibenerkeun. Salah lamun urang misalnya aya budak ulin nulompatan atau di masjid langsung dicepret sama dengan ke taraweh gandeng cung tarawehna di luar cenek ulin mah gitu ya ngaganggu kerta lain gitu. Jadi salah sahijina sok bapakna ajak budakna salat di gigireunana nya jadi kabimbing terus salatna tah eta nu dipikahayang teh jadi lain diusir. Namun ditita indit ulin keluar tetap balik di ke masjid galak cenakan gitu orang ditinggalikan takmir masjid teh nya boh kakolot boh kanusa umuran khusus ka barudak anu ngarora oge budak leutik nitip Zaman ayeuna mah kudu ramah ka budak leutik, ka murang kali kudu ramah ka lansia, kudu ramah ka duafa, kudu ramah ka musafir. Somea hade kasema kitu panginten mangga dilajeng tugas anu sanes. Mangga, Mama. nah ayeuna deui misalnya teh takmir masjid kudu bisa ngajak ka masjid ya bere nyaho ka manehanana kumaha budaya di masjid sok urang sarwa-sarwa urang ngurus jeung ngamakmurkeun masjid.